Oke pemirsa, balik deui ka dieu dinu acara Tataros Kanu Ngartos. Lajengkeun deui bincang-bincangna sareng Kang Dede Nur Rahman. Yang ada dewasa, dewasa tadi buat Dede. Heeh, da eta mah geus boga budak. Baliknya Eden mah kolot teuing atuh situ eta mah sarukan yang beungeut atuh dari Eden mah. pernah teh leutik teh buat Dede mah. Tapi teu ketingalieun ku ieu pemirsa. Eta kudu dibuka ya. Lain dibuka di kitu kan salah dikata, di kitu ketan. Lain seganu emble itu aya di kieu mah. Nah, gitu. Geus kieu. Geus gitu lah, geus gitu. Kalunya Sok rusak bilang tamu aing mah. salam-salam lah gitu ka ieu kasa kamurang kali nu di bumi sareng istri, sareng tuang ibu, tuang Mama rama. bener kasadayana ya. Sok ari istri sabaraha ieu. Dibongkar gitu aja. Hiji istri mah. Nah budak mah tilu. Eta mah sampingan. Lain gitu sih emang bager jelema jadi budak ieu ge sok dipere gitu. Budak utawi kira-kira ayam pere. Kok masa linduna randa bisa mah dibere gitu. Bantuan gitu. Enggak bantu randa sih kan. Di meja teh bawa dua ieu na keneh. Sudah kelawar Balik di dieu mane diusir sia di sari di Jadi teras. Kang Dede teh seniman yo, nya caritana teh seniman. Seniman teh Dede teh tiasa nyanyi lagu Cina. Apa? Lain ke asal udah minum briefing orang ieu. Aduh, kayaknya maksa pisan. Aya. Sok lah, da seniman kudu bisa. Itu dinyakeun ieu. Nyakeun. Orang pernah tahu gawe di sini Tos nyanyi lagu Cina teh Kang Dede teh bari debus langsung. kamu ke sana. Dino cumut gitu. Orang sok sieun kawuruan euy. Kumaha konten kebakaran kan jadina atuh. Udah nyanyi lagu Cina. Air kita jadi mah teh upin-ipin kahuruan. Oke bae aku lu aing kata gitu mah. Saya kata kita Temen kasar. Di sensor, dia apa di sensor tuh kan? Abdi atuh. lamun kasar di bulan lain. Soalnya ya acara ieu teh nya ditonton teh kumurang kali nu bisa gede kieu dibikin terus kieu urang kali. Jadi dia jenggot urang. Ayo. Jalan ke jenggot. Tong borong urang kali termos ge ngeluseri. Terus sing komaseureun Serupa ke skill terus. sok nyanyi lah, urang. Nyanyi ya teh. Nyanyi atuh. Asa ingat-ingat pokok gitu lirik nanti. Sok kumaha. Cek. Anjing. Cek nangkul ge. Ngebahas Orang yang cek tes 1 2 3. Hipu euy. Tes 1 2 elah. kena si ieu mah. Nyanyi ya teh. Nyanyi ya. Cek. Anjing. Niun anjing peniwan hongkong ge. Luas kan. Masih agak longgar lu ya. Luas aslinya. Wo ai niun tuosen wo ai niun ciepen wo ti ciecen wo ti ai Sekarang wo latai. Ayo rek modal sih. Centai. Tuntung-tuntung ya. TKI aya bikin lagi bahasa Cina na tai teh sarua tai. Oh. Cuma nulisnya make H. Nya bisaannya. Sok grade. Jadi sok jadi. Lagu nu bieu. Anjing lain pokok lirik urang pokok nadana. Berarti maneh mah aya kene ku urang. Urang mah heuh. Kang Sep, Kan bahasa Inggris bisa, bahasa Inggris. bahasa Jepang tong ditanya. Tong ditanya. Bahasa Belanda tong Tong ditanya. ditanya. Inggris sih salah tadi teh kudu mah tong ditanya. Tong ditanya. Bisa kabeh maneh? Henteu. Salah Lain bisa tong ditanya. Ayo kuburu tuh tadi nama euy. Urang bahasa Arab geus dieu teh. Bahasa tubuh sih yang bisa nanya. Bahasa ontana sih mah di Arab ge. Itu pala urang teh masih pada gagar ayam joget Sih gitu. mah jorang enton sebenarnya gitu aja jorang sih mah. Enton Lain hujan balik ka urang bukan tot nanti aduh banyak aduh. Sieun we balik di pergasa orang di jalan. Ya, ai Kang Dede nya. Ayeuna pengalaman pegawaian aku
kumaha kesibukan kan deh enak boleh ceritakeun Eta kudu diancam wah aing di dieu mah. balik aya Komnas HAM naon Sia. Saya menang itu teh. tegeuna euy anu Kena kawaan dia mah. nah itu mikir ya lila Haji Asep Hidayat. Nya tak asup euy. Kena dewa aing mah. Bisa buru atas ceritakeun kesibukan naon kesibukan yang teh selain di ngurus budak gitu ta Urus pamajikan. pemajikan mana tapi pemajikan mana Di mana berhasil dewa? pemajikan mana berhasil ngurus mana gini lagi ya kurus ya Bahagia teuing urang lewat teh bahagia kieu. ari bodung cager bodung ya Alhamdulillah. obatan naon Ngarep gitu. Cek ngebahas budung di dia mah aduh penyakit di bawah. pasti bebas we so atuh pengalaman cerita misalkan dari teh yang menceritakan gitu tentang Baheula urang pernah gawe mimiti panggil jeung pamajikan gawe pagawean. oh tah bener pagawean Urang baheula pernah gawe di toko kain. toko kain Otomatis kan toko kain mah nunggulinna teh desainer rumpul. wes Kagak tuh. Wah, Bang Gunawan pernah kadinya. biasanya teh ya kan anu sok ieu cair ya Dispenser tuh. Dispenser. Pernah dikurang eta teh euy. Belaan aduh. euy kumaha Desainer mah serius lah namanya biasana desainer mah kan biasana rada serius kalieu nya. Desainer mah rada konten ya. Lain urang pernah we. Aji jadi ka aing itu astagfirullah Kita nanyakeun ieu. Nanyakeun cenah punten cenah ari saten cenah hargana sabaraha? satenya sakumaha Saten teh jenis kain sih. Oh kan nyaho bisa nah kita nanyakeun sakumaha. Astagfirullahaladzim Kan sate jenis. kapal mana belum sate eta mah beda aya Ku aya we bahanna teh euy. lain sate tuluh mah ini Heeh. eta mah es sare rame Oh bener. Nu terame nu sih mah. aingkeun we eta rame mah Tapi kamana aing saten desainer anu rada kieu kumaha terus tadi kan Heeh nawar saten ka urang teh. Aya harga saten teh sabaraha? Kabeh teh 28.000 sameter. Atos we cenah tuh 20.000. Sareng abina, eta kudu nyebutkeun sareng abina euy. bangsa saya dicuri Urang sok sieuna teh kitu. Eta kunawar eta kumurahnya mana hargana urang ditawar 28.000 anjing. aduh udah kebangetan kata mana ada kredit jengkol kata ini Terus naiknya jengkol lagi 20.000 mana 28.000 kayak rusak pisan. pengalaman misterius tuh serius salah mana di udah gelising sampai serem lah gitu mana atau mau Serem mah lain ku pengalaman urang mah serem teh. Ku beungeut urang mah. atau nggak tahu ceritakan deh Oh, pengalaman serem alhamdulillah kehidupan orang bahagia gitu. Bahagia we alhamdulillah. ngomong teh harosan juga mau poy Nya aing kudu gogorokan terus ada sumut di adekeun gitu kan mami. Si nyetrum aing mah. kurang caket pengennya sama ya tuh tahan tetangga di kenik ngaduanan atuh mah Geus sekolah mau ke dia ke urang. Teu deui jadi kudu iya. eta mah tugas si Wahyu Mau ngomong mah. tugas si Wahyu kemana wae wih normal deh Saeutik normalna mah teh ge apa. gede cuma cerita naon oh iya pengalaman hirup anu sedih paru Kopi bari urang ese yuk. Udah lah kopi. satu Urang mau nyeritakeun pengalaman sedih. Urang lebih loba sedihna udah kebangetan banget tanggal serius aku mah serius lah ya kang teh boga pengalaman jadi teh kanggo motivasi ke barudak maksudna mah itu deh penonton jadi tadi sedih ya Asup sama sedih beneran. Pokoknya mah hari pengalaman mah
orang can luas enak umur kayaknya umur orang percaya tuh pengeli banget emang kalau umur orang kayak 20 tahun Ah, 20 tahun. banyak bagi juga 30. lo baru ngomong gitu itu nama Kumaha. gede akan Sejarah hidup maneh. Guru tuh. pengalaman mah tuh udah paling tinu gawe orang mah Ceritakeun. Jadi keur motivasi, ieu mah serius, ieu mah keur motivasi barudak. Jadi ulah nepikeun ka mengkol ka itu ka dieu. Sok serius. Terus kita pokoknya mah enak mah ka pemuda-pemuda ku zaman ayeuna ngalah keneangan gawe teh hese gitulah istilahna satak ayeuna nu gawe wayahna gitulah gua loba ngeluh gitu dan Lu teh kieu. kalau kita masih teratur yang isi bahana sih Ari ngurus manuk kumaha? Terus mau alhamdulillah enak manuk sarehat teh Sehat. kan orang ieu manukna manuk nu mana orang aya rupana aya nu beuleudeng manuk teh orang teh anu hejo si Messi. Ah, itu ku apa lagi ke si Messi Apa? Kan sok kulit. Anu main di PSG di situ. kita mah Ronaldo berenang Bisa dikit tuh. oh sedikit terus manuk alhamdulillah sarehat manuk Ayo lauk kumaha lauk kayaknya teh dede teh kan jadi kolektor pengurus manuk lah. Jadi kolektor lauk lah, boga predator fish teanan gitu nya lain. tanya Oh. ayeuna teh abdi teh kanu cana kapungkur kan kanu Eta cana soek teh cana. Cana. Oh, cana. Kok aya wae marana terus ieu mah asup wae di. Ari cana teh sejenis monyet anu Cana teh bobo ieu nu bahasa ieu mah. oh bogo. Jadi jenisnya seueur teh cana teh. Tapi bisa lempang biasa. Sama bangkong itu sih. Terus pikiranna ke mana wae. Cana teh ieu aya manung sta apa malagu India. Cana yo sayang wae anu. Lain waktuna Cananya cana teh seueur jenisna yuk. Samodel bogo sawah eta kasupna cana gacualing batang ngaranna. ari mending sawah naon urang. Eta mun di sawah masuk di gawean ke mana? Di sawah mah. Jero ieu mah ieu. Sok jero. Kita jero teh. Bisa sekali apa kadinya. Cana teh kan sejenis bobo ya. Hmm, Berarti dulu ratu kalele. bisa jadi. Eta teh Kedua. Ini cuma campur sih mah euy. Asup itu. Asup asli. Jadi cana teh perbogoan gitu ayeuna keur usum cana. Kamari kan aya ngayakeun event di Bandung. Kasupingan ku Ipan Hakim kamari teh matak ayeuna predator fish teh sebenarnya tinu cana yeuh. Di predator Rame deui. Kolektor aing mah yeuh. Sabenerna Predator. Ieu duaan ngobrol terus aing udah are-arekeun da tadi. Minum kopi yang lagi gitu mah. Gila. Stres ya orang teh aslinya. Daripada lebih stres mending iklan heula lah. Oh.